Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa rahmanul kudusul baisul muqtadir rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amma badu dipayun nyanggakeun puji sareng syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah urang sadayana dina dangget kasempatan siang ieu masih diirodah, diinayah, dipasihan yuswa bari sehat sehingga urang tiasa riung mumpulung musafahah mujalasah di madrasah dina raraga teh sanes mintonkeun rasa syukur milari ridho Allah Subhanahu wa taala kumalangkungan ngalaksanakeun kewajiban thalabul ilmi. Pamugia naon rupi kasayan urang sadayana ieu masing aya dina panampianana Allah Subhanahu wa taala oge kali ti eta mugia kasayan urang sadayana masing isol ka ahli kubur anu parantos ngarantunkeun baik ka emak, ka bapa, ka aki, ka uyut, ka nini sajabina mugia aranjeuna masing dipasihan di lungsuran rahmat magfirah ti Allah upami teh aya dina siksana mugia diringankeun dijait dina siksaanana. Sholawat sinareng salam mugia dicurah limpah ka junjunan urang sadaya wastan mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ka keluargi sahabat para tabiin tabiat dugi ka urang sadaya pamugia urang sadaya kalaloberan ku sapaat mantenna jaga yauma jaja amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana dina sawaktos Isra sinareng Mi'raj Kangjeng Nabi aya sabaraha rupi menakan naon anu berkaitan sinareng umatna. Saha umatna teh nyaeta urang teh. Sawaktos Isra eta diperumpamakeun kaayaanana jeung karesepna urang. Mana diantawisna Kangjeng Nabi sawaktos Isra teh menakan hiji kaum anu eta kaum teh yajrauna fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Eta kaum teh nuju talalanur malelak jeung dina poe eta keneh eta kaum teh pararanen. Poe eta tanur, poe eta melak, poe eta keneh panen. Sawaktu panen eta anu keur dialana teh teu daekeun seep. Diarit ka hareup di tukang teh masyaallah masih keneh jadi deui alaeun. Kitu we eta teh. Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril, ya Jibril mahada eta teh naon? Perumpamaan naon eta teh Jibril? Saur malaikat Jibril, haulail mujahiduna fi sabilillah ta'ala. Orang-orang anu naon merangan dina jalan-jalan Allah itu jadi mujahid merangan musuh-musuhna Allah samodel teh mah aya kafir anu edek merangan ka urang teh yeuh. Mangka ku urang teu munur urang teh. Urang oge ngalawan.
dina nalika maot atanapi pahalana eta teh samodel kitu nyaeta teu daekeun seep pahalana dilipat gandakeun ku Gusti Allah. Hiji kahadean teh dilipat gandakeunana nepi ka 700 tikeleun. Jeung saha deui wa ma anfaqu min saiin. Jeung jalma-jalma anu osok nganapakahkeun hartana. Di mana? Di jalan-jalan Allah. Samodekeun ayat teh amaya tatangga anu naon butuheun sangat-sangat membutuhkan ku urang dibere dinapakahan tah eta teh dilipat gandakeun kabut naon ganjaranana. Atanapi aya anu edek ngabangun baik ngabangun masjid atanapi ngabangun majlis taklim urang ikut ngiluan ngahijikeun harta urang ka manehna mangka eta pahalana itu dilipat gandakeun hiji pahala dilipat ganda jadi 700 pahala. Lamun ayeuna urang edek midamel hade ka batur ulah ayeuna naon ulah pilih eta anu sae mah pan kadang urang mah lamun dek nyieun hade ka batur osok ulah pilih heula ulah pilihna kumaha nah si eta teh pernah teh nyieun hade ka urang pan kitu. Lamun dek mere, ye dek mere kata tanga pilihan heula anu hareupeun imah mah eta mah da geuninganan deukeut oge tara mere ari anu tukangeun imah eta mah rada jauh oge sok ingeteun we ka urang teh urang ge dek inget teh ka ditu we moal ka dinya mah tah eta teh palah pilih itu kurang sae anu langkung sae mah teu pala pilih batur dek mere ka urang dek henteu batur dek mere hade jeung henteu ku urang tetep dibere hade itu eta anu alus itu nya pan urang mah sok aya rasa dendam wae lamun batur hade urang ge pasti bakal hade lamun batur goreng dibales deui ku kagorengan bahkan didoakeun ge sina tereh kojor. Pada sakuduna mah agama sinareng Rasul mah sanes nita gitu. Batur dolim ka urang ulah didoliman deui alias ulah sok saruana bahkan doakeun eta jelema anu goreng ka urang teh sina jadi balik hade doakeunana teh. Itu ulah sarvana julid itu julid urang leuwih julid dosana leuwih badag urang tibatan itu dicontohan ku Kangjeng Rasul oge ningana sabaktos bade ka masjid eta Rasul selalu diludahan ti luhur imah teh ti luhur loteng teh crot Rasul ngabalas henteu dengan kasih sayang didoakeun eta Yahudi anu nyiduhan ka anjeunna sina masuk Islam sina dibere taufik jeung hidayah setiap netepan da sok emut beureun bade netepan sok anu ngaludahan saatosna ayeuna netepan sok didoakeun eta orang Yahudi teh sina masuk Islam. Tadi doakeun sila sia Yahudi ku aing doakeun kojor sia isukan mah henteu ku Rasul oge sina jag salirana sina sehat sina jembar milik rezekina nu paling utami sina ayeuna masuk kana agama Islam. Dina hiji waktu eta anu sok nyiduhan teh Rasul ngalangkung deui ka dinya teu aya ngaludahan
Neh saur Rasul teh ka mana ieu? Orang anu sok ngaludahan teh teu aya poe ieu mah. Naroskeun ka saha? Ka sahabat. Nah sahabat apa aja anu sok aya dina luhur loteng imah itu ayeuna ka mana tara aya ka kami geuna ngaludahan. Rasul jalmi eta teh ayeuna teh teu damang repot ku Rasul kumaha? Rasul pangpayuna ngalongok ka eta jalmi nu sok ngaludahan. Nu goreng anu dolim dibales ku kahadean akhirna kumaha? Akhirna eta orang Yahudi teh langsung maca syahadat Muhammad saksikeun poe ieu keneh detik ieu keneh kami asup iman ka pangeran anjeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu langsung iman. Kusabab naon teh? Kusabab ayeuna teu pilih-pilih. Sing sanajan goreng ka anjeunna ku anjeunna tetep jadi nomor kahiji diutamakeun. Akhirna kumeletei hatena geuninganan kieu anu ngaranna Muhammad teh anu sakitu ku aing ngapoe dek salatna di ciduhan pangheulana ngalongok dulur aing mah geuninganan anu ku aing osok dimomole osok diagung-agung can pernah ngalongok kapiheulaan keneh ku Muhammad anu sok diludahan ku kami. Eta Yahudi teh tuh gitu nya. Mawi eta teh hiji contoh pikeun urang oge lain ala kadar hiji hikayati Rasul hungkul eta teh hiji pelajaran kanggo urang oge ngagaduhan sifat teh kedah sapertos kitu. Hanap asor lemah lembutnya welas kasadayana makhluk. Ulah pilih-pilih lamun edek merek hade kabatur. Eta diantawisna tah ganjaranana mere hade sodaqoh napakahan kabatur ka jalma anu butuh eta ganjaranana dilipat gandakeun nyaeta ditingalikeun sawaktos Isra Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterasna deui saatos kitu Kanjeng Nabi teh menakan ngambilan hiji sesengitan anu teu acan kaambeul eta sesengitan sateu acanna. Nya Kanjeng Rasul naros ayeuna ka malaikat Jibril ieu teh sengit naon tepi ka malahung sengitna teh geuninganan. Saur malaikat Jibril Muhammad ieu teh seungitna jalmi anu tos ngorbankeun naon dirina keluargana hartana demi ngagbela agama Islam. Nya saha ieu teh? Siti Masitoh hiji awewe anu tukang nyisiran rambut anakna Firaun. Pandongengna teh eta teh nya keur sawaktos teu acan digoreng diasupkeun kana minyak anu panas. Siti Masitoh teh lamun ceuk urang mah hiji pembantu lah. Pembantu ai Masitoh teh tukang nyisiran, Masitotun wong kang nyisiran gitu. Tukang nyisiran pembantu tukang urus budak Firaun. Dina sawaktos ayeuna eta Siti Masitoh nuju nyisiran eta sisirna teh murag kahanap kana lantai. Nyebatkeun naon? Da Islam. Nyebatkeun naon? Nyebatkeun bismillah. Itu bismillah eta naon kareungeun ku saha? Ku putrana Firaun eta. Pan ai Firaun teh pangbedegongna jelema nya ku takabur manehanana sehingga manehna naon
ngaku pangeran. Anakna teh curiga, curiga merenaon kitu teh rada aneh. Nah, hajeuna aya bahasa kitu teh bahasa naon? Gitu. Nya naroskeun eta putra Firaun teh ka Siti Masitoh teh ari eta teh kecap naon? Eta teh nyebut naon? Saur Siti Masitoh ieu teh nyebut minta tulung ka jenengan pangeran kami nya eta Allah. Ceuk eta budak naha aya deui pangeran salian ti bapa kami? Kan Firaun ngaku pangeran teh ya. Saur Siti Masitoh, "Yeuh, ari Firaun mah makhluk sarua jeung urang, aya pangeran mah pangeran kami jeung pangeran bapa anjeun nyaeta Allah Subhanahu wa taala." Kitu saur Siti Masitoh. Nya ku eta budak teh da geus rada denger meureunnan diwakoskeun ka Firaun. Abi. Si itu tuh si eteh teh tadi kenyesian ngucapkeun ngomongkeun yen aya pangeran salian abi. Langsung dipanggil dah Siti Masitoh teh ku Firaun. Nah, benar ucapan budak teh ka anjeun ngaku pangeran salian ti kami? Nya atuh da anjeun makhluk saur Siti Masitoh. Kami ngagaduhan pangeran salian anjeun, bahkan eta pangeran kami jeung pangeran anjeun Allah jenenganana. Waduh, berarti geus sulaya ieu cenah. Geus munafik si Masitoh teh ti iraha maneh teh pika kitu. Kuring ti baheula oge samemeh di dieu memeh asup ka kakarajaan ieu kami geus Islam. Amek eta si Firaun teh. Ai sugan jeung sugan teh meureunnan ngaku pangeran teh ka manehna we Pak. Anu sakitu ku manehna ku Firaun teh ta Siti Masitoh teh naon dimomolekeun diperbedakeun jeung pembantu lainna ai pek manehanana teh teu ngaku pangeran ka Firaun. Nah pasti amakna atuh eta Firaun teh amaknya dak bener sia maneh ngaku pangeran kalian kami bener wani maneh lamun tepi ka dipaehan wani kuring wanikakeun agama kami. Tetap Allah nu jadi pangeran mah lain anjeun. Aduh beuki amat. Kukuring dibere waktu, dibere tempo, tapi kaisukan. Pikirkeun ku anjeun. Lamun seug anjeun henteu ngaku pangeran ka kami, mangka kami akan naon bakal ngaroh gahala maneh jeung keluarga maneh. Pan anjeunna teh ngagaduhan caroge nya ngagaduhan dua murang kali anu nuju aralit keneh. Sok ayeuna pikirkeun balik ka kamar maneh. Di dagoan 24 jam. Lamun 24 jam can balik ngaku pangeran ka kami, cek Firaun maneh bakal dipaehan ku kami. Bahkan lain maneh wungkul keluarga maneh oge. Ari saur eta Siti Masitoh teh nya mangga we ka kamarna. Tos 24 jam dipanggil deui. Dipanggil deui eta Siti Masitoh teh ku Firaun. Kumaha ayeuna? Maneh geus babalik pikir can. Ngaku pangeran ceuk ayeuna ka kami. Saur Siti Masitoh, dugi ka iraha oge. Kami moal ngaku pangeran ka anjeun. Tetep pangeran mah ngankur hiji Allah Subhanahu wa taala. Waduh, cek Firaun teh. Nya saking ku amakna eta Firaun langsung eta Firaun teh naon? Marentahkeun ka pengawalna. Pengawal cokot budakna ieu awewe
jeung salakina datangkeun ka dieu ka hareupeun kami. Ceuk Firaun teh. Langsung diteang ku pangawalna eta budakna, tuluy naon salakina dihadapkeun ka Firaun. Aitos kitu teh. Eta Siti Masitoh sing sanaos ayeuna tos ditekan ku keluargana tetep masih keneh teguh kana nyekel agama Islamna. Tetep we tah ya maneh lamun teu ngaku pangeran ka kami ieu salaki maneh bakal ayeuna digoreng dina minyak anu panas. Cek eta salaki nah nyai kena ulah direungeun omongan ucapan Firaun akang lera digoreng dina minyak anu panas asal maneh ulah ayeuna ngaku pangeran ka Firaun kena akang mah ridho lillahi taala. Cek eta salakina dasar sarua saiman saislam jeung istrina atau Siti Masitoh eta carogena teh. Benar ya cek Firaun teh benar ya ayeuna maneh lamun teu ngaku pangeran kami salaki maneh bakal digoreng. Rada-rada ieu Siti Masitoh ge da nyaah ka salaki. Tapi geus ngadenge ayeuna naon ngareungeut kana ucapan janten carogena mangka tetep teguh Siti Masitoh. Akhirna kumaha? Akhirna eta carogena digoreng ku Firaun maut. Tras deui ayeuna ditaros ku eta ayeuna naon Firaun Siti Masitoh teh ya Masitoh lamun seug anjeun teu ngaku pangeran ka kami tah dua anak maneh anu laleutik keneh ku kami bakal dikorbankeun sarua digoreng jeung bapana. Aduh ari ku anak kamereunannya Siti Masitoh teh leuwih berat tibatan salaki. Kahijina kunyaah eta budak jadi korban meureunna. Dek berpikir deui uing cenah ayeuna mah atuh dek ngaku pangeran we demi keselamatan eta nu jadi budak. Ari kitu-kitu keur mikir gitu dek pot ngaku pangeran ka Firaun eta budak anu leutik keneh anu sakuduna encan bisa nyarios ku Gusti Allah dipasihan tiasa nyarios ya Umi. Hei mama, bunda ulah ngaku pangeran ka Firaun kena abdi ridho digoreng dipaehan ku Firaun asal emak mamah ulah ayeuna lesot nyekel agama Islam. Eta budak ketika ngomong gitu padahal mancan sawaktuna eta murang kali teh tiasa nyarios tapi ku Gusti Allah ditiasakeun nyarios samodel kitu nya akhirna Siti Masitoh kumaha teguh deui kaimananana. Moal Firaun kuring moal tetap moal mikeun agama anu geus jijik kayakinan pikeun kami. Akhirna kumaha Firaun ditah ngagebruskeun eta anak-anakna kana naon kana minyak anu panas maraon. Anu terakhir eueuh deui iwati manehna Siti Masitoh kumaha ayeuna anak maneh geus eueuh salaki mah tinggal maneh lamun tepi ka detik ieu maneh teu ngaku ka pangeran ka kami maneh oge bakal sarua sanasib ejeung anak ejeung salaki maneh. Aisyah Siti Masitoh teh kami geus teguh tetep moal ngaku yen anjeun teh pangeran. Amok langsung digusur diasupkeun digebruskeun kana minyak anu panas eta akhirna maut. Eta ibu dipasihan naon cobaan cina ngaleungitkeun ngalesotkeun agama Islam Siti Masitoh munggeun dugi ka kumaha ka angse seungitna sawaktos Isra seungitna leuwih tina naon itu
Urang oge lamun teh anu berhubungan jeung agama kudu nomor itu nomor hiji diutamakeun. Kitu sing sanajan kumaha kaayaan urang, sasulit apapun kaayaan urang kade kaimanan, kaislaman urang tapi kalesot tina dada raga urang. Memang kahirupan seuseut tapi eta teh hiji cobaan ti Gusti Allah. Tapi ka mana kamampuhanana iman jeung Islam urang dicoba ku Gusti Allah. Kabeh oge pasti bakal ngasaan kana dicoba. Lamun teh mah aya anu kahirupan teh ya susah teu bogana naon pisan tunggu kajang daang nya leuheung urang ieu anak karunya aya anu ngiming-ngiming mawa sarimi lamun maneh asup ayeuna agama kami Yahudi atawa Nasrani maka kami bakal disugemakeun dina kahirupan sehari-hari maneh ulah mikiran beas jeung sarigalana kok asal maneh asup agama Nasrani Yahudi mangka ulah itu kajeun maot kalaparan tapi tetap nyekel agama Islam insya Allah jalma samodaya kitu bakal kaambil kusakabeh makhluk alias manusia jaga yaumal kiamah seungitna melebihi alabatan naon wae itu sabab geus memperjuangkeun agama Allah itu jika utama antikeun urang kawajiban ulah eleh sabab ayeuna kuja naon ku nikmat anu sementara itu agama Islam nu jadi pokok urang kudu kabawa maot sangkan salamet sabab salametna di akhirat itu hanyalah agama ku amal hade urang ku agama Islam anu dicekel urang sabab intina urang moal bisa asup ka surga lamun teu ngabogaan iman moal bisa asup tapi lamun jelema ngabogaan iman sing sanajan imana sagede sileung mangka eta bakal asup ka surga itu jadi kuncina asup ka surga teh ku iman keimanan urang ka Gusti Allah sinareng ka Rasulna ai kitu mah resot ti ayeuna urang getol tapi pas dek khos maot urang teh aduh kagoda ku setan kagoda ku kaayaan kahirupan urang akhirna maot suul khatimah teu nyanak iman sinareng Islam eta pangcilaka-cilakana anu gede leuwih gede tibatan naon wae eta mah cilakana ge sumana udzubillah urang sing diraksa ku Gusti Allah maot dina kaayaan maot anu suul khatimah nyuhunkeun ka Gusti Allah urang maot teh sing maot anu husnul khatimah nyanak iman nyanak Islam utami atuh urang sadayana masing dipaparinan maot teh dina kaayaan nuju aya dina kalakuan anu sae teu nya nyanak iman Islam ieu teh urang teh maot teh nya ngan eukeur mabok nya meureunnan kitu mah pasti asup ka surga mah ngan meureunnan dina neraka heula urang teh bakal disiksa tah menta ka Gusti Allah maot teh sing nyanak iman Islam jeung dina kaayaan sae keur sujud keur maca Quran itu nya beres tahajud beres naon eta maot dina poe Jumaah gitu eta teh kaayaan sae eta teh itu matak amal urang teh ulah dipilah-pilih lakukeun amal hade teh sabab ari amal urang teh teuing mana anu ditarimana ku Gusti Allah itu
disamarkeun ku Gusti Allah teh teuing mana ieu nu bakal ditarima teh. Mata ulah-ulah pilih bisi amal si jam sekieu mah teu ditarima sugan ayeuna tah ditarima amal urang teh. Da geuninganan Imam Ghazali oge ditarima amal saena teh cukup ayeuna lain ku pedahna lip kitab salat tahajud jeung sajabahna tapi anjeunna teh welas nyaah kahiji laleur nujuna lip kitab nyerak kitab aya hiji laleur ngaeueut mangsina ku Imam Ghazali tu digebahkeun kenai aya teu pira sakitu tapi eta naon ditampi ku Gusti Allah amalna itu tak urang oge ulah nyapelekeun kana amal anu teu pira sugan jeung sugan anu teu pira eta anu ditampi ku Gusti Allah teh sugan jeung sugan atuh urang teh salat tahajud 2 rakaat penting ieu teu ngarasakeun naon puas dina namangih penting deui urang tahajud deui boga rasa sugan tahajud penting ayeuna ditampi ke Gusti Allah gitu insyaallah bakal soson-soson upami kitu mah nya apan anu matak jadi ngadul urang teh kitu teh kahiji boga rasa puas dina ngalaksanakeun ibadah teh ada urang mah geus mingguan tuh batur mah tuh tingali geuninganan arulin teu nyimpang ka madrasah wing mah geus mingguan eta boga rasa eta nu matak cilaka teh boga rasa puas jeung asa pang hadena pang getolna itu ulah ayeuna boga rasa izin ka batur boga rasa urang pang alus dina ngalaksanakeun amal da amal urang can diheung ditarima ku Gusti Allah intina ulah boga rasa goreng hate ka batur dumeh batur mah geuninganan kalakuanana goreng itunya ulah sing sanajan boga tatangga teh kalakuanana masalah piamekeun wae tetep dina hate mah ulah boga rasa izin itu da saha nu apal atuh amal hade manehna buat teuing alus manehna tibatan urang gitu da geus loba ninganan bukti jelemanya eta hirupna teh masalah pi omongeun we tiap anu nempok ka manehna urang teh sok ngomongkeun manehna kolot-kolot nini masih keneh kitu kalakuanana eta make calana oge luhureun tuur gitu diomongkeun eta teh geuningan geletuk maotna mah poe Jumaah gitunya berarti manehna boga naon boga amal hade itu anu tanpa diketahui ku urang matak urang ulah sok suudon itu kabatur kudu husnudon we sabab alus kenes husnudon bari teu meneran sing sanaja naon alus keneh husnudon bari teu meneran daripada suudon bari meneran itu kudu husnudon we sing sanajan kalakuanana goreng buat iki we penting nama maca istighfar bubulucun ti beurangna teh gitu ulah aya ajengan ajengan teh eta mah bisa ala kadar bisa ngomong we diheung dilakukeun kumaha tah geus goreng hate urang edek kieu pokona mah urang kudu husnudon itu husnudon insyaallah upami urang husnudon ka batur urang bakal naon nyana maot teh iman jeung Islam bari dina kaayaan anu sae itu eta diantawisna itunya anu ngamatakeun ngudukeun Rasul ka urang
tina kaayaan naon ngagaduhan iman jeung Islam. Terus Kanjeng Rasul sawaktos Isra Mi'raj teh nepangan hiji kaum. Ningali hiji kaum anu eta kaum teh keur naon? Keur dibebekan, diremukeun naonna sirah mastaka. Keur disiksa mastakana teh keur digencetan ku batu badak dikaremuk, tapi geus remuk balik deui samodel biasa siksa deui. Kanjeng Rasul naros ka malaikat Jibril eta teh perumpamaan naon? Eta teh perumpamaan jalma-jalma anu ngabeurakeun sirahna tina salat alias tara sujud. Itu tara sujud ka pangeran mangka disiksa engke dina neraka teh eta sirahna naon nyaeta diremukeun digencet ku kincetanana kegenir para malaikat. Itu moal aya beakna Ulu urang teh ya teh dituna dina luhureun batu digencet deui tilu jebret. Beak ta urang teh pabalencar ayeuna hulu-hulu urang teh. Geus kitu teh nomu deui ka urang. Nya karasanya nyanyeri atuh sarua we jeung ayeuna urang kieu. Itu da urang teh hirup, itu nya satos maot teh hirup urang teh. Ulah disangka moal karasa, bahkan lebih bahaya disiksana karasana nyeri di akhirat mah itu lebih nyeri tibatan ayeuna di dunia. Ari di dunia mah nyerina ala kadar tepi ka maot. Sok, nu maot teh panteu teh nahan nyeri nya. Tuh, maot teh di dunia mah geus. Tapi ayeuna di akhirat nahan nyeri teh moal daekeun maot-maot. Moal da maotna geus eueuh. Geus maotna oge. Maotna oge mah maot deui. Kan kete dina poe kiamat teh eta maot teh dirupakeun sacarakeun sato gibas. Tah teh dipencit we atak moal aya maot. Itu moal aya maot jadi akhirat teh dan tos maotna oge. Disiksa didinya jalma nu kumaha anu tuna tina salatna sabab salat hiji kawajiban pikeun urang anu mau tidak mau hayang teu hayang ku urang kudu dipigawe dilaksanakeun itu arisa lagi teu menakan udur mah ari kitu mah keur udur urangnya ulah dina salatna oge itu haram urang keur kaluar darah ulah ari kasebutkeun darah haid mah atanapi darah nifas kecuali ari darah istihadah. Ari istihadah mah tetep we netepan da eta mah lain darah haid lain darah nifas. Ari istihadah mah nyaeta darah kasakit eta mah wajib we netepan sing sanajan kaluar getih ari keur istihadah mah netepan we darah sebutna darurat lida imil hadas jalmi anu langgeng hadas kitu teh. Lamun teh mah urang ye diparinan panyawa teh teu kaok batuk hayo we kaluar cikiih itu nya lidah imil hadas teh. Tah teh kudu naon anya ari salat mah salat we. Itu salat we ngan engke dina sawaktos ayeuna netepan sateu acan netepan eta urang kedah ngange naon ngange ngange soptek atanapi naon deui anu kitu pokona bebed di naon didumpel itunya dumpel anu anyar tiap edekna tepan dumpel anu anyar itu pembalutna teh nu anyar ganti pamana keur ayeuna salat teh masih we kitu kaluar kenai
Itu tadi antawisna wajib orang udah ngalaksanakeun boga kodoanan mangka kudu dikodoan sabaraha waktu ieu teh salatna urang ayeuna naon kodoan buburu mumpung aya keneh kasempetan mumpung urang jag-jag keneh ulah diengke-engke komo boga kodoanan anu kamarinuna teu aya udur mah itu urang teu na salat teh ieu keur ayeuna naon kaayaan capek da balik ayeuna ti sawah ngaramet balik ka imah teh sare langsung ka asaran tepi ka kiwari can dikodoan doraka panjang kudu langsung itu kudu langsung eta mah sabab ayeuna luar ti udur niakeun salatna sabab ari udur salat mah ngan kur dua hiji ayeuna sare jeung poho sare jeung pohona duanana nu teu gagabah anu gagabah sare namanya sarua teu kasukeun udur urang sare 11:30 ieu teh dapeting geus gadang ngan sare ieu teh geus pasti moal hudang moal aya anu ngahudangkeun dina waktu lohor teh pasti bakal parat tepi ka naon ieu tepi ka asar sare we mangka teu salat lohor eta wajib kudu dikodoanna pada harita ari kitu mah ieu boga sangkaan salat jam sare jam 11 kan kege bakal hudang pas lohor teh atawa bakal anu ngahudangkeun pasti bakal salat dina waktu salat lohor eta kabablasan wa efek teh geuninganan jam 4 hudang teh eta mah jadi udur teu kudu pada harita dikodoanana teu dosa teu ngan alus keneh pada harita eta beda jeung nu tadi mah kudu pada harita dikodoanana teu pada harita mangka eta dosa itu manyangkeun dosa we urang tetepi kangodoan eta salat gitu eta udur atawa poho ieu teh teu salat teh ku sabab naon ya pohona teh ku sabab sidaweung ku sabab ngomongkeun batur ku sabab ayeuna anu arupa-rupa we mangka eta mah teu jadi udur itu kudu pada harita we dikodoanana itu salat tuh jadi pangutama nah sabab amal hade anu bakal ditanyakeun teh pangpayuna naon nyaeta netepan alus netepana amal nu lainna bakal ngilu alus tapi lamun netepanana goreng mangka amal anu lainna sing sanajan loba alusna bakal kabawa gorengna itu tak jadi pokok netepan itu ade ulah dumeh ayeuna keur di jalan keur nyabak urang teh salat da nyaah wedakna mahal ieu mah ye wardah menang dangdan ti salon itu nya nu panganten nih sok didangdanan ku salon itu teuna salat lohor doraka itu nya kacai heula basuhan heula piceunan heula wedak eta lamun orang diwedakan di dangdanan naon anu aya dina anggahota wudu itu kudu dipiceunan heula naon sababna sabab itu matak ngarobah kana cai anu dipake wudu ku urang samole kumaha lipstik bedak matak alusna bedak teh anu murah we ulah anu pageuh pan ieu mah nya sok we da ibu-ibu mah hayang bedak teh anu pageuh lipstikna jeung anu hese nu teu napal cenah itu padahal mah lamun dina nalika nyaba make wedak samodel jeung lipstik samodel kitu matak masyarakat rese teh hese dilaanana di wuduan eta bedak anu pageuh teh berarti wuduna teu jadi teu sah sabab naon sabab si cai anu aya kana datang kana beungeutna itu robah ku wedak robah ayeuna ku lipstik teu jadi tak alus keneh lipstik teh geus we sekipa nu 8.000 perak di pasar itu panai wardah mah nu lip cream ninganannya lip cream eta teh panapa pageuh garingna teh
itu analika ayeuna wudu nu jadi bahayana leuh lamun ayeuna urang keur udur mah keur head ada mah salat eta mah ieu nalika keur biasa-biasa itu nya kedah dijagi ku urang teh demi naon demi salat ulah kakantun sabab eta anu jadi pokok utama dina kahadean urang